Palawargi sadayana wilujeng wayah kieu di mana wae ayana khususna di Jawa Barat tanah Sunda. Ayeuna urang lajengkeun deui atawa ngamimitian ieu acara dongeng anu digarap ku Kang Erus versina Kang Erus. Wirehna palawargi sadayana biasa ngadangu kana acara dongeng ieu anu bakal digarap anu nyendak jejer carios nyaeta Ki Dudah jeung Ki Rangda. Palawargi sadayana kacaritakeun eta hiji duda anu geus mah bulan-bulan atawa geus rek nepi ka taun lelenguhan manehanana. Tapi pagaweanana teh hanya jadi tukang cukur mitra. Saacana manehanana nyukur nyaeta nyangu heula di dapur sorangan seperti kieu mah atuh ngaranna ge duda. Sanggeus narengsek ieu terus barang dahar manehanana regot ngaregot cikopi. Sanggeus kitu manehanana tuluy mandi indit ka tempat pagaweanna mitra. Poe ka poe, minggu ka minggu manehanana pagaweana tuluy mangkas rambut da malum tukang cukur. Susuganan jeung susuganan aya anu datang. Ya khususna anu datang teh nu lengoh eta mah. Teu lila aya hiji Rangda anu mawa budak leutik eta. Sakali dicukur ku mamehna ditempokeun diilik-ilik tuluy balik manehanana. Anu kaduana mah jadi tanda tanya keur tukang cukurnya eta Ki Duda teh. Anu ke bulan katiluna eta datang deui mitra. Manehana gegerentesna teh nah ieu jelema teh. Setiap dicukur moal budak teh geuning antara jeung bapana boa-boa. Kitu cikerentes hatena mitra. Tuluy manehanana indit keluar. Tanta para deui barang di luar kitu teh kapanggih jeung kolot ngobrol ulu kutek cigana mah bangun wawuheun. Eta nyirang dah jeung budakna teh ini tuluy. Aya bapak-bapak anu tas ngobrol tadi teh asup dicukur ditanya ku Ki Dudah teh kieu. Lain mang. Eta kira-kira na tadi wawuh kitu jeung si Neng nu tadi. Atunya wawuh. Kapan eta teh masih keneh dulur kuring. Bray manahanana eta hate Ki Dudah teh. Molongpong caang bulan 14 jiga nu aya harepan. Tuluy manehana teh nanayakeun. Kira-kira urang mana Kang? Eta di belah kidul. Desana mah desa Kulur eta teh. Tapi di palebah tari kolotna. Tuluy manehanana teh dicukur sanggeusna dicukur eta bapak-bapak teh balik. Eta Ki Dudah teh jiga anu teu puguh rasa. Hatena rugreg tutunggulan. Tuluy manehanana teh geus tutup eta caritakeun teh eta kios teh. Berang nyileuk peuting teu peureum da kabayangkeun eta mah. Saparantosna kitu palawargi sadayana. Ayeuna urang diiklanan heula ku Cikopi. Ieu dongeng dialpukahan ku obat-obat anu matak rieut atawa anu bara rusuh mules beuteung mangga ubaran wae ku daun pulus insyaallah gatel. Gancang ning carita palawargi sadayana. Eta Ki Dudah teh teu anta para deui. Manehanana tuluy nananyakeun ka hiji tempat. Teu lila kapanggih eta tempat teh palawargi manehanana. Barang keur kitu manehanana papanggih jeung hiji kolot tuluy nanyakeun Kang. Ari di dieu aya anu rada herang-herang kitu tah. Boga budak leutik ka ditu. Nya saha da loba kitu cek kolot teh. Bangun anu bingung ngajawabna heuh malum loba jelema teh. Tapi lain oge Ki Dudah eta nu lelehan kitu teh. Tuluy manehanana teh tereh. Lain oge Ki Dudah euy.
Komo manehana nama geus cukup kena ilmu na masalah anu kitu mah. Tuluy manehna eta manggil deui eta hiji kolot. Pak, keheul laek naroskeun ieu teh. Naon deui atuh? Iya. Di dieu teh aya hiji janda teuing teu boga budak masuk boga budak leutik, Kang. Oh, saha bapana? Alah, bapana mah eta geuningan sok. Apal. Geus mah biret deui di desa urang mah eta. Aya naon kitu? Jigana bisnis bangkuang naon? Mohon eta bisnis bangkuang. Oh nya. Kitu ceuk si bapak eta tuluy bari nunjukkeun ka tempatna. Ucapkeun palawargi sadayana eta kiduda teh tuluy lempang ka halangan 3 imah eta. Barang keur kitu manehna geus erek keketrok jol eta kaluar. Anu diantip-antip ku manehanana, anu dibayang-bayang ku manehanana eta kalah kaluar. Dasar geus kitu palawargi sadayana malum pijodoheun jigana mah. Eta si kiduda teh pok ngomong, "Ae, Neng, suka teh saha anu kaluar teh?" Kitu cik kiduda teh bari dumareuda manehanana maklum gugup meureunnan kapanggih. Eta si Neng teh nu di luar teh nyaeta nyirang da teh ngajawab, "Geuning si Akang. Mangga atuh kalebet." "Mangga atuh Neng, abi kalebetnya." "Mohon sok mangga kalebet." Kitu manehanana tuluy asup gek diuk ulak ilik. Barang keur kitu eta nyirang da teh gegeruan ka bapana. "Bapak, iya tamu geura dilebet." "Saha?" "Ieu geura." Torojol bapana teh datang mitra palawargi sadayana. Bapana datang yang hareupan ka hiji kiduda eta bari pokna teh kieu. "Oe, sugan teh saha tamu ti mana atuh ieu teh?" Kitu cek bapana teh. Eta kiduda teh ngajawab, abdi teh aslina mah ti Tasik. Namun damalna teh di dieu di Majalengka gitu." "Oh, leres. Di damal di mana?" "Eta we biasa Pak di bagian kepala." "Eueuh, hebat geuning." Kitu cek bapana teh. Mani ngarakus bangun reuwaseun maklum eta jawabna teh. Di damalna di bagian kepala cenah. Eta kiduda dina hatena cakakak seuri sorangan. Disebut nipu lain, disebut lain da nya gitu. Sabab aya tukang cukur mah digawena teh di bagian kepala palawargi sadayana. Teu lila eta nyerang da teh mawaci kopi jeung dahareunana ka hiji tempat kana meja. Saur si kopi teh diasungkeun ka kiduda hiji atuh ka bapana hiji. Teu lila uluk uplek eta ngobrol dua anak. Gancang ning carita palawargi sadayana. Maheutkeun jiga nama tuluy da. Malum atuh da geus pada lengoh duanana. Bapana teh jiga nu panujueun teu lila nangtukeun kana eta acara. Gancang ning carita palawargi sadayana. Ari ngaranjod omah kitu geuningan. Aya nu secara singkat atawa proses lila. Tuluy manehanana palawargi sadayana ngajodoh akhirna mah. Ya eta carita teh kapanggih geuningan ku si bapak-bapak nu pernah nanya. "Kang, ai si Akang teh nu bareto nanyakeun teh lain." "Mohon." "Oh, sugan teh bisnis bangkuang. Geuning bisnis kacang." Hehehe. Kitu cik si bapak-bapak anu baheula pernah nanyakeun kiduda. Cag palawargi sadayana urang tunda heula acara dongeng saban wayah kieu anu digarap ku Kang Erus teh. Insyaallah engke urang lajengkeun deui anu nyandak jejer carios kiduda sareng kirang da palawargi. Sabab ieu acara dongeng teh keur ngabobodo anu cengeng. Insyaallah ke urang lajengkeun deui sanes waktos palawargi. Ngaso heula palawargi ngaso. Wilujeng mau cek kopi. Aya suukna tah. Aya kuina atawa bonet. Ieu cau kepo mangga.
Telila geningan palawargi sa potos na ngadongeng teh ieu cai geus ngagolak. Nya eta ieu teh dongeng teh carita nama carita kuring. Carita kuring. Pala mitra kaum dangu mangga ulah hilapnya di komen atau di subscribe ulah hilap karena dongeng acara ieu teh urang aya tunggu judul anu salajengna nya di dongeng teh pasti atuh da bakal rame ieu teh sabab naon aya acara dongeng teh geus aya nama di budaya Sunda teh geus lenyap ayeuna urang digarap deui ku Kang Erus nya anu ayana di kota Majalengka tuh bari ngopi bari ngagurungkeun hawunya insyaallah ke pedak deui sareng Kang Erus mangga sadayana wilujeng kantur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.